Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dersya Audiani Irawan Putri. Saya dari kelas 10 MIPA 3. Jang hirup teh tegampang, tecukup ku di pikiran, bari kudu dilakonan. Jang jalan kahirupan, henteu sapanjangna datar, aya embun jeung tanjakan. Kudu sabar dina kurang, ulah neupak dada beunghar. Salawasna kudu syukur, eling kanu Maha Agung, kada hidup bisi kufur. Jang sing jadi jalma hade, sing jadi jalma gede, beunghar harta jeung berhati. Jang hidup sing jalma, turut parentah agama, ulah jauh ti ulama. Nyobat sareng ahli tobat, dalit sareng para kiai, hirup keuna ku Allah gingsir, ngara aya anu ngakeing, mangsa lengkah ninggang salah. Sing pinter tur bener, sing jujur tong bohong, ulah nganyerkeun batur, ngara hirup loba dulur, raksa ucap langkah, tekad jeung tabiat, ngarah pinangki bagja, salamet dunia akhirat. Jang sing jadi jalma soleh. Jang sing jadi jalma hade, sing jadi jalma gede, beunghar harta jeung berhati. Jang hidup sing jalma, turut parentah agama, ulah jauh ti ulama. Nyobat sareng ahli tobat, dalit sareng para kiai, hirup keuna ku Allah gingsir, ngarah aya anu ngakeing, mangsa lengkah ninggang salah. Sing pintar tur bener, sing jujur tong bohong, ulah nganyerkeun batur, ngarah hirup loba dulur, raksa ucap langkah, tekad jeung tabeat, ngarah pinangki bagja, salamet dunia akhirat. Jang sing jadi jalma soleh. Sing pinter tur bener, sing jujur tong bohong, ulah nganyerikeun batur, ngarah hirup loba dulur, raksa ucap langkah, tekad jeung tabiat, ngarah pinangki bagja, salamet dunia akhirat. Jang sing jadi jalma soleh. Jang sing jadi jalma soleh.